daya rakyat Galuh. Gerajuk-juk keratuan Galuh Pakuan. Didinya ya keraton Mandala Agung. Geranunga di desa puluh mancing ke sauran pikuku. Sadaya nuju ka Galuh. Mimitian usik dakiwari geus kapalu. Tapakeun rahayatna geus moal ut kalinuan geus tegeda gangina geus moal ka pangaruhan. Ayo maju bebarengan nu anyar geus ngabalada geus kalari sajeng raksa angeus teu bisa disinglar nyata pajajaran anyar sahanu ngakuna sikap baris menang mamalah